majelis taklim teh kuari geus aya pamalingan deui kajauhan awalna ngaranna nu hiji A nu hiji DS mun deui tewak kukula katewak saperlu nya ayana di masjid di ditutuh teh pamalingan kula adu ngabejaan mimpi tah eta di luar oh jahe eta oregana cok kasep di mana mun katewak ditewak katewak moal kurang manik didoakeun bae mudah-mudahan menang petunjuk lanjut diijabah doana terus bae kos gitu atuh aja nih maka doakeun supaya bener doangnya teh bener atuh di akhirat ka neraka lolos geus sakadar ngadoakeun doang lah deuk ditewak maka tewak ieu di seputar urang tah aya pamalingan di ngaji teh ulah kitu jauh kan dibere ngimpi beta eta nu sok maling teh ya Allah ya Rabbi aja nantepkeun guys aya hiji kebon kebenaran kebon tersebut teh dipelakan sawah pare atuh di huma-huma merendang deur jagong ya urang mah kabecus dengan sakitu di urang di daerah Cianjur mah pan di Cipanas boga tanah teh produktif hayang dipelakan naon bae hiji mah subur dua mah daraekan di urang mah di urang keur carita suburna ge teu daraekan boro-boro di sawah di huma di kebon sisi imah bae jukut ka jandela jukut ka jandela eta di urang mah kos kalar itu masyaallah kari mantak aya orang pucuk asup ka imah antaran tangkal cau tangkal naon eta ka imah di urang teu daekeun teu daek beberes jukut-jukut acan masyaallah meureun tara saup kabeh meureun ya geus teu daek beberes jauh ngedul da mah Gusti Allah sawatek daerah Tangerang seperti kos gitu leuwih parah deh Serang parah Serang mah atuh embe Jawa suka imah ya Allah nyala leutik teh embe Jawana diguguli bedan di sisi imah ya Karim keperwatakan daerah Kulon teh kos gitu tah jadi tidak rajin tapi coba ke daerah Bogor daerah Cianjur Sukabumi Garut Bandung rarajin boga tanah 1000 meter teh geus pokona mah sugih di urang mah hektaran ya tuh biasa bae mantak bawatna hayang ngajual ai urang wetan mah hayang meuli aya daerah urang hayang ngajual nah mending aya jualeun mah kuari ngadenge batur ngajual nu nyana geus beak ya otomatis masjid jeung kuburan kunyana dijual deui mah bapak kolot aing cek nanti kuburan ieu mah kuburan keluarga aing dijaruan kuari aja lu mana di dieu masyaallah karim Zain boga kebon pare misalna kemudian tiberang Umar boga domba domba tersebut diabur haju aya nu boga parena nu boga sawahna di dinya nyana henteu nyeuhkeun henteu ngagebahkeun haju mah apa embe tersebut kana pare ta eta embe Umar anu mapal ka pare Ki Zaid ai Ki Zaid na aya di dinya tur Zaid anu boga pare teu daek ngagebahkeun kedul Ki Zaid nyana-nyana embe-embe ngajedog di dinya deuk naon meureun nah mapalna embe kadinya aya nu bogana teu ngagebahkeun ka eta nu boga embe teu katempuhan atuh kunaon pan embe mah nyana mah atuh hewan cek embe aing mah asal nu hejo bae
atuh Aisyah aya di dinya anu gunana teu ngagebahkeun mantak lamun aya jelema teu mage nu hejo embe eta nu Kiai teu meunang manggih berkat eta Kiai embe santri teu meunang manggih berkat atuh santri embe atuh aya masyarakat mah teh mah raja embe embe kabeh teu meunang manggih nu harejo masyaallah karim urang teh ya ibadah can bisa ngabaikeun nu hejo-hejo satungtung urang can bisa ngabaikeun hate urang ka nu harejo yakni nu karesep nafsu urang hirup urang masih keneh dilingkung ku bodoh dilingkung ku syariat bodoh can wauh ka aslina Allah aslina pangeran masih resep kebuatanana jeung ciptaanana tur dihayal-hayal bahkan lelengkahan urang di partai di organisasi di pemerintah tujuanana hayang eta deres tama emang ruang lingkupna di dinya kiai ngaji ka masjid ka mushola teh maksudna hayang ngagedean dapur eta tah kiai masyaallah lain kembangkeun rukun wudu rukun salat tapi na deuk neangan hehejo nah iyalah jadi urang ngaji teh saetik-saetik supaya ulah resep kana dunia aya cek nu susah aing malah resep-resep kitu boga ieu lain masalah boga jeung teu bogana resep jeung teu resepna aya nu boga tapi teu resep aya nu teu boga tapi resep nah eta kan parah nu teu boga nya teu boga nya resep di akhirat tah atuh disiksa aya nu boga aju resep kitu mah ka dihitung-hitung heula teh mah di mana kumaha pake naon aya nu teu boga mah pan eueuh hitungeunana di akhirat tapi disiksa kan rugi eta wakos gitu ku sebab resep teu meunang batur neuleuh motor nyana hasu da resep mah teu meunang batur make mobil nyana hasu mulai geus unggal kadinya liwat ka hareupeun imah aing ku aing jalan di Pakuan sia gue nah eta kan geus teu beres eta masyaallah cak nu boga mobil asa liwat kadinya mobil kempes aya teluh meureun nya nah gitulah Mbe Umar mapal kapepelakan Ki Zaid andai kata Zaid boga canggokan buah aju canggokanan teu dipager mbena mapal Zaidna aya di tangkal buahna teu digebahkeun teu katempuhan nu boga embena lantaran ieu lalawora nu boga tangkal buah wa kadzain kana zaru fi mautin gitu kene mun Ki Zaid boga tangkal buah aju tangkal buahna dipager rapih pagerna ngan lawangna molongo tah kos Abu Nawas teh mah kos itu mah ja Abu Nawas mah boh aya lawang nu gede kuburanana aya ka dina pageran aya lawang ngalawangan naon aya lawang nu gede jasa kuncina ge kuncina sagede peureup sok wadeg aya ka dina pageran jadi urang neuleuh lawangna bae ge sayang seuri eta lah Abu Nawas pagerna bae ge urang hayang seuri cek urang atuh ieu si oplo amat kos gitulah Abu Nawas wali penting malawang gede kunci kajen teu di pageran marolos daya Ki Zaid boga pepelakan misal contoh ieu mah keur carita nu babari bae eta tadi pelak buah yanduk di huma jagung sawah serang atau non pare jeung sajaban dipager biasa dipagerengan
lawangna aya ngan lawangna dibuka terbuka teu ditutupan embe asup ka dinya atuh sadaekna embe malah embe nah cak embe teh ieu lawang dibuka berarti dipersilahkeun ai nah pintu terbuka lebar-lebar guguran bae embe bari nyumput onggo embe nah boga pikiran bege mapa nah eta wakadza ya lam yadman teh katempuhan boga embena atuh bongan sa pager mah pager tapi dibuka lawangna ratun tuslifu tayran aya ucing atawa menggaro ngarusak manuk ngarusak manuk newak manuk in uhida zalika minha domina malikuha mun kanyahoan perusakan meng tersebut atau katempuan nu boga meng kabagi dua pos anjing aya meng anu teu galak meng dapur aya meng garong jelema kayak gitu kan aya jelema garong aya jelema biasa nu parah mah garong ngarupa biasa eta nu parah kos di urang ye urang nyaritakeun tentang urang Amerika beungeut da di urang gampang teh mah urang Cina beungeut di urang gampang kanyahoan teh mah tapi nu hese ge bangsa urang berwatak Amerika nu hese ge bangsa urang berwatak RRC ieu nu hese ternyata aya di imah urang di jero imah urang etalah musuh dalam selimut teh nu kos karari itu hese kitu mah irungna mancung kulitna bule ya jelas tah mah urang seberang tah mah babari tah mah kos gitu putih sipit babari nu hese ge eta tah jadi jelema nama urang lembur urang saibah jeung urang korenganan nyana perwatakan Amerika ieu hese jadi kieu embe anjing nama sebenarnya anjing garong tapi bisa nyumput babarengan jeung anjing kampung ucing ge sebenarnya nama ucing garong tetapi bisa nyadaptasi Masya Allah ucing bisa bergaul jeung ucing dapur kos pamalingan kan di majelis ge kuare pamalingan maka sorban biasa maka sorban kanyawanana sendal sok leungit nah eta biasa cok ceramah malah sama saudara-saudara orenganan perwatakanna garong Masya Allah kan nah ieu seputar majelis taklim teh kuari geus aya pamalingan deui kanyawan awalna ngaranna nu hiji A nu hiji DS mun deui tewak kukula katewak sabarang nya ayana di masjid ditutuh teh pamalingan kula aya ngabejaan mimpi tah eta jelema oh jah eta oregana cok kasep jelema mun katewak ditewak katewak moal kurang manik didoakeun bae mudah-mudahan menang petunjuk ajut teh diijabah doana terus bae kos kitu atuh aja ya maka doakeun supaya bener doangnya teh bener atuh di akhirat ka neraka lolos sekadar ngadoakeun doang lah deuk ditewak maka tewak ieu di seputar urang tah aya pamalingan di ngaji teh ulah kitu jauh kan dibere ngimpi beta eta nu sok maling teh ya Allah ya Rabbi aja nantepkeun guys nah eta kan ngaranna garong tapi ngarupa kiai eta kan model deureuss eta asup ka majelis aya di jero ieu Masya Allah rupa-rupa di akhir zaman mah gitu daya meng garong pan meng mati lok aya nu dirante mana aya meng dirante jeuh sebab meng mah nya nama tatadina diusir ku maung di leuweung diusir
Meng teh karakterna sarua jeung maungan lincahan Meng sebab Meng marada letik unggal-unggal mau dek nerkam mangsa geus dipilhan ku Meng ribut Meng jeung maung ngan persatuan Meng eta mah kos urang Padangnya mah wajah Padang persatuan lah gitu. Wah, urang lamun nanyakeun baju tadi dia ada baju anu ada eueuh. Diugeula urang diri jadi bere aqua belum beneangan heula angel. Padang eta terus itu. Bisa ada saya eta persatuan ucing kos urang Padang nya ngah hiji. Atuh geus eueuh mah bae teh cenah mah tilok mundur urang Padang mah ada. Lah mah nya nama nyasaran heula ka babaturanana aya 5 kilo mah ka ditu. Neangan atuh urang ya dibere aqua doang senep beteung nungguan celana kolor teh kira-kira Padang mah tapi biasa teh Padang masyaallah kari nah ieu nandakeun persatuan usahana luar biasa cek pikirannya moal teu aya di babaturan aing sanajan di aing eueuh he tungtungna mah mahal pan jalamun aya dinya nama paringi meureunana 10.000 kulantaran jauh tuh ongkos lempang ongkos tanyakeun ya karena jadi 15.000 Padang nggak bisa anda Padang. Nah sakumaha hebatna Tasik tetep bae eleh ku Padang. Weh Padang mah geus pohara raja nanya datang ke supermarket teh seseleh ngalawan Padang. Atuh supermarket dihareupeuna Padang atuh jangsong-angsong ka mata urang dek asup ka jero teu bisa ayanya ngahalangan kana mah teu Padang eta bisaan dan Padang mah teh ieu Meng akhirna musyawarah dileuweung jeung mau musyawarah babagi wilayah dek maneh kalembur atau dek aing kalembur cak mau akhirna babagi wilayah musyawarah di MPR Meng akhirnya memutuskan ketua Meng bahwa kita mending di kampung saja banyak tulang-tulang yang masih ada daging-dagingnya. Andai kata tulang meles udah kita masuk aja langsung ke turub sajinya. Aduh, hasil musyawarah akhirnya Meng ke kampung. Teu beunang kalau mau kudu dileuweung teu beunang ke kampung. Nah, jadi geus aya babagi wilayah. Tilok aya nu dirante mau mah Meng mah geus kulantaran tilok aya nu dirante ande kata nyana maling ka manuk teu katempuhan nu boga Mengna Umar boga Meng kemudian saya dagang manuk Meng ki Umar ngarusak manuk ki Zaid maka Ki Umar teu katempuhan kulantaran Meng mah tilok aya nu dirante tilok aya kecuali Meng terdidik kaasup Meng garong terdidik aya Meng nu dididik Meng di urang teh kapan macem-macem aya Meng Jepang aya Meng Australia aya Meng Amerika Meng teh ngaranna ge di urang makan eueuh ngaranan di Jepang makan aya silsilahan bin anu kos Habib Meng teh ya Australia aya silsilahan mahal hargana ge 25 juta 50 juta 150 juta Meng doang masyaallah karim urang dieu mah lamun di bejaan tah ieu hargana Meng 100 juta heuh murikak bulu janna mah atuh murikak sampai Meng dimain ge mau bacak cenah Meng si hayang los bawaan ku sia lain eta ya silsilahan Meng ieu bin anu sabaraha turunan Meng teh sadunya sanu bogana sabaraha urang nu boga Meng kos kieu sadunya masyaallah bab Meng bae puyeng urang bab Meng bae haju daharna ge daharna kudu susu kudu roti campur daging nya sisir ge kudu khusus sampona kudu khusus gawe gawe ngurusan Meng aya sorangan isuk-isuk can mandi Meng geus pandian tolol ayo Meng masyaallah kari atuh buluna geus rupa-rupa macem-macem nah mahal tah Meng nah dididik Meng geus kitu bisa paranti moro
aya emeng berkarakter nurut moro bisa mawa deh padahal mah emeng mah tuh barang teu nejis beda jeung anjing leuwih mantep. Nah ieu mah keur carita aya emeng terdidik kemudian emeng tersebut ku Ki Umar ditoel emeng aing resep ka manuk anis itu tuh kulantaran aing teu kabeuli hargana 15 juta. Nah maka aing kajen teu boga ge nu penting ku sia leg-leg. Cak meng teh emang hasud, emang aing mah tiba heula hasud. Ulah sok kitu je, cak meng teh aing ku lagi geus teu hasud karakter sia ka aing. Jadi karakter emeng ku aing cak kira teh. Je ulah kitu teh. Pokona mah tangkep. Emeng lantaran geus dididik atuh daek nyana blek. Rusak tah lamun kos kitu mah emeng nu boga emengna katempuhan sebab dititah da ieu emeng bab emeng bage aya di hadis Kangjeng Nabi mah aya hiji awewe boga emeng tersebut ditenden di imah di kurungan kemudian dibere nyatuan teu dahar teu nginum tadi kejarkan teh paeh meng dakhalat annar manjing neraka awewe tersebut pihiratin sebab ucing anu kunyana disengker di kurungan habisat hak di kurungan di paraban henteu di inuman henteu dikencarkeun henteu di akhirat lantaran eta meng tersiksa nyana ka neraka. Sakitu ge emeng atuh komo ka manusa lamun ku urang diantep datang ka kalaparan terus paeh masya Allah kari geus coba ngaran-ngaran kalaparan mah urusanana biasana politik antar negara antar tokoh partai biasana geus kos kararitu biasa tah geus nama tanggung jawab ke di akhirat ieu mah kan nu nyandung. Nah, saya nyandung aja boga anak di pengkolan. Boga anak dua ke manggih deui jahe nyandung deui. Boga anak deui dua ke kapanggih deui di daerah anu nyandung deui. Masyaallah, anak tunggal pengkolan aya. Haju teh di urusan teu ngurusan anak ge cukup jangka neraka. Iya mah kumaha gitu. Masyaallah karim. Eta kan anak kurang. Mantak lah mondek nyandung gentleman. Ya gentleman lah, bawa kurang anak. Mak, nah, bisa eta dituntun anak. Anak di mana? Ditung kadua. Urusan. Ambo. Anak batur, anak batur anak kurang keneh. Geus pokona mah anggap ye yatim lah pokona mah geus. Urusan. Nah, eta karak gentleman ngaranna. Ieu bah. Salakina pae kakarak jaljol. Waalaikumsalam. Ieu saneng abdi ti Karawang. Sa abdi ge ieu pamajikanana. Tinggal nu kolot bae mangkari ngagojod keneh salah. Dek marah salah teu marah salah. Kakarak berarti Karawang bebeja aya deui nu naik mobil. Waalaikumsalam. Abah maotnya. Sia ngabahkeun iraha. Ya bakti mana abdi ti Subang cenah ayeuna mah manggeus pepegatan tapi kula anakna masyaallah karim cai mata dua tah cai mata sedih ka Pak salaki paeh cai mata greget ka sieu aya ya Allah kumpul-kumpul di teu kebal. Assalamualaikum waalaikumsalam itu mana ya kula ti Sukabumi cek nya teh iya mawa anak 5 tinggal lu kolot bae dia teh masyaallah aing gantung bae ku sakaria aja geus paeh karak juljol. Nah eta kan nyeun naon kitu ngaranna sesek napas atuh mending keur hirup bawa ku urang. Waalaikumsalam. Ulah marahnya anggo naon tah kawin deui kakaknya ambo kak geus sabaraha kali ulah mong sabaraha kali dijajarkeun di dieu imah. Aduh emang boga duit gitu kah? Tuh entar anting saya kongkorong jualan. Aduh. Urang mendingan keur hirup keneh daripada geus maot juljol. Tade kumaha. Teu. Ulah sok marah ieu ayat Al-Qur'anul Karim.
kakak endek ngamangpaatkeun ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba eta kiai na gencan nyandung ki uci ulah sok nurutan kiai bab kos kitu namanya teu bisaeun ya Allah ya Rabb ieu maksudna daripada kayak maot juljol maningan keur hirup bebeja orang lalaunan bebeja jadi tenang ka pemajikan nu kolot kudu keur jantai urang bebeja kakak sebenarnya kawin deui ya jeung urang manakah urang geus boga anak geus diridokeun bae atuh atuh ieu masih keneh Kak atuh masih lah Kak atuh mending geussan bae oh masalah anak bawa kadenya geus kurang urusan tah kan bagus nyeunah sabaraha aya 12 mah Gusti Allah teh ye ucing ngarusak manuk jelas-jelas perusakanana tina ucing domina malikuha lamun memang ucingna ieu ucing model tadi garong ucingna galak in uhida zalik teh kajahuan ucing tersebut memang ucing garong teh eta kos gitu di mana bae aya lauk aya manuk jana ngarusak katempuan teh mah nu bogana komo dititah mah tapi lamun ucing lindek kemudian ngarusak manuk henteu sebab ucing mah binatang suci kaasupna jeung tilok nu ngaran teh ucing ai eta mah ucing-ucing anu bongsai ucing-ucing anu kitu boga nama eta mah dikurungan di rantai teh lain galakna mahalna mahal kula pernah diajak ka hiji imah di namu di jelema gede teh gedut lain sia mah jelema leutik atuh gedean sia aya awakna mah aya ucing di keur di sisiran keur dicek kula teh ucing kos di urusan tapi bagus oge ya ucing nanya kula eta ucing naon anu cek teh ini begini Pak Kiai katanya silsilahnya nih anu je aya inget ka Habib je mah bin anu di dunia ada sekian jenis jadi ketahuan tuh berapa harganya ini murah ini cuma 75 juta yang kecil jadi tangkolak sia mereka kecil 75 juta goblok ieu budak atuh mendingan meuli kebo jang haol ucing mah mangi urang 3 walade masyaallah ai ucing naon tuh ucing sakala deuleuh-deuleuh kabalinger teh jelema ya Allah ya Rabbi wow dikunci tempatna geus sakumaha naon aju dibere nyawa ku jan ini pakai minumnya ini makannya ini teu asup ka hati aing mah teu asup teu asup aing mah kos kitu mah atuh aya aing na ge teu disuguhana naon aya ucing kan be aku emeng deh iratun tutslifu aman ucing ngarusak kadaharan lamun ucing na ucing garong inu hida zalika min domina malik wa katempuhan nu bogana mun ucing da ucing garong kudu diamankeun berarti teh ucing sebab ieu teu meunang ngambe ucing teh aya lauk di meja aya makanan di meja dan lain sebagainya kunyana digarong bae katempuhan nu bogana rek perang rek peuting lailan wa naharon tapi wa illa lamun teu kanyahoan garong nama ucing biasa pahala teu katempuhan cara ucing-ucing nu urang diri imah urang aju nyana maling lauk ngarusak kadaharan dan teu katempuhan nu boga ucing ngan ucing mah hese sebab ucing mah teu kieu ye ucing nu di imah urang aju maling ka imah batur teu kitu ucing di imah urang bae ucing mah geus anjak jana boga sumpah kucing jana mah boga
aya aturan-aturan aja dipicen kurang jauh sampai 2 poe saya di imah urang eta ucing eta bentak aya jelema ka neraka awewe ku sebab kucing aya deui nu ka sorga ku sebab kucing baheula di Bagdad teu kanyawan jelema luhur awewe nyana ngurusan emeng bae asal manggi emeng dibawa ka imah asal manggi emeng dibawa ka imah di imahna unyut emeng unyutnya nama terus di paraban isuk maraban emeng sore maraban emeng pagaweana ngan sakadar zikir ka Gusti Allah zikir bae terus hirup teh jeung emeng sehingga urang lembur dinya embungeun ka dinya lantaran nyana ngahijina jeung emeng bae ya Allah ya Rabb kesimpulanna mah nyana boga milik meureunanan terus saya ke Mekah Bagdad Mekah berangkat lila dititipkeun ka dulurna dititipkeun teh ka dulurna pangurusankeun emeng na ieu biaya jang emengna kula mah endeu ka Mekah ayeuna berangkat ka Mekah emeng diurusan ngamuk bae teh ku dulurna mah diurusan ngamuk bae akhirna emeng tersebut marolos sejumlah bangsa sekitar 400 emeng molos kabeh awewena geus aya di Mekah kunaon eta emeng kabarangge di Mekah nyana ge heran ieu emeng bisa moncor kieu cek ye haju kalau aya di Mekah kos kieu ye nyana komunikasi atuh hese ka ditu ka Bagdad ngan area di Mekah nuturkeun bae akhirna nyana kan ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb ieu emeng kan nuturkeun abdi sanggeus nuturkeun abdi kesulitan sebab abdi ieu endek ibadah haji nutur-nutur bae cek Gusti Allah ajak toab ilhamna wali karena waliatullah kitu onam diajak toab punya emeng nutur-nutur emeng atuh kabehan geus sieun dituturkeun ku emeng kabeh minggir tinggal nyana bae jeung emeng beres toab sampailah ka tempat deui nyana ngimpi deui cek Gusti Allah berean ngaran haji anu lata kasana ieu nu aya di dieu mah haji emeng kabeh ya Allah ya Rabbi akhirnya diberean ngaran ku nyana haji anu emeng kata tuh Masya Allah beres hajian balik emeng terus naon ngaran-ngaranna nutur-nutur nyana bae eta mah meureun tina sawehna karomah waliyatullah di jalan kendaraanna mogok henteu bisa ngalanjutkeun kendaraan berangkat balik cedeungkeun nyana kaayaanana geus darurat hayang balik eta emeng ngahiji kabeh terus nyana numpak di emeng balik Masya Allah karomah waliyatullah seperti itu tamakos inget aya hiji awewe urang Tangerang teh ya anu ka Mekah zaman Syekh Nawawi kontakan sekeduk di Mekah ka Madinah perjalanan manehanana kana garo ngan di dieuna ye di dieuna bebedana ka Syekh Nawawi sanggeus teh bebeja ka Syekh Nawawi beus aya naon-naon kula minta jampe dibere jampena lam yahtalim qattu tahamut lakon abada matasa abbas lan fi mada zaman min hudawa bufalat tahrobama wa qatu babatun abadan bijis birasan eta bae terus wiridkeun eta cak cenah teh jata malain wiridan naon abi ditungtuna ku na hajil khoso isupah pada takut aminan misarina riwasuraqi mamin mihani hayata hajil khoso isu ieu khususiatna ieu khoso isu naon kitu fahfazha jaga gomane engke badeh bakal aman salamet min narin tina seuneu wa min suraqin jeung tina pamalingan hayata dibabaca bae tengah jalan pan eureun tengah jalan eureun sanggeus lain kena mimitina lain kitu lah eureun sanggeus teh eureun nyana kieu peuting horenganan onta berangkat nyana ditinggalkeun nah onta berangkat teu nyahoeun pan boga anu tukang onta na mah ieu turun apa henteu
Nah barang gak dijadi atuh sorangan. Masya Allah urang Tangerang tanu boga pesantren di Kali Pasir teh saha Kali Pasir tah Ibu Ropiah. Nah eta aju ceurik ada sorangan wae sorangan ceurik kumaha mun tayang aduh inget ka Syekh Nawawi hadiahan ku nya Syekh Nawawi Masya Allah cak Syekh Nawawi baca lam ya talim bae cenah geus ulah hese-hese dibaca bae ku lam ya talim kau tutu amut lakon abada bari ceurik we sorangan atuh terus bae baca lam ya talim kau tutu amut jol teh pamalingan cak janda teh lain ngeunaheun maling. Ya pamalingan teh. Cek urang mah siapa ini? Barang di deuleu beureun beungeut beungeut Indonesia. Nah, ditanya mana barang dan lain pamalingan tuh garong Arab. Sabisa-bisanya na ngomong mun cara kurang mah boro-boro naon ieu barang ge tinggalin. Kita dibawa ka ditu kula naik sakedup aju kula kiih teu kajahoan deui itu berangkat. Itu cek garong teh. Oh, jadi barang-barang loba banyak. Katir. Di urang mah kasir teh buntut kasir. Coba loba disusul ku garong. Kapanggil lah orang Arab. Mana? Onta nu kesekian ieu. Lihat. Ternyata Masya Allah. Itu tukang ontana kaget. Sehingga saya kaget jauhun tukang onta bawa eta garong sama-sama orang Arab. Cekel ku jara onta. Kedengeun ku awak punyana ka eta ka Ibu Ropiah. Nah ditaekeun ka dinya, dianterkeun ka ditu. Datang ka ditu. Wah, bareng ka ditu. Disalametkeun aku mah pamalingan. Mantap urang lamun aya pamalingan ieu penyelamat je. Atuh, batak Ibu Ropiah teh ngomong mah eta manjur jasa lam ya talim qotut. Lam ya talim qotut teh manjur jasa. Masyaallah teh Syekh Nawawi. Mantap urangnya di batalar eta. Ya talim qotut hamut lakon abada mata sahabatan di mana zamadi. Kanjeng Nabi mah tara naon limpen ciciren balik terus ka dituna naon sebut tetalar kan aing ge poho eta beudar gara kula inget ke almarhumah ibu masyaallah eta ibu bari ngayun-ngayun kula jadi talarna teh eta tiker ngayun-ngayun mantap lain lalagan teh ibu teh berkah jasa ka hati nya nama bisa macem-macem lagam nagelam ya talim qatu amut lagona bada wa mada sangan tilok datang kangis kula hes jadi detalar eta ibu bisa aja saya eta ibu aduh eta kabelah dia eta ya talim qatu amut lagona bada wasokos gitu dari Nabi Matara Minten ciciren bare Kangjeng Nabi Matara itara sok ngoptina salamina mangsa nah eta inu dawabu palam daroba mawaqat satu hewan bari ratina tah terus kari itu eta ingat ai keur diayun-ayun dengan eta teh tadi tilo kangin serepes kitu talar geus eta gaguari manjur tapi kula teh talar ge haju manjur siapa aing ngahina. Taya dongeng Ibu Ropiah seperti kos gitu. Ilham ya talim teh ya. Hadil khoso isufah fazhatakun aminan min syarrin nari wa surratin wa min mihani. Jadi aman tina seuneu moal kebakaran, aman tina pamalingan. Bahkan dibuktikan ku Gusti Allah garong pamalingan bisa nulungan. Di wirida sabaraha cenah eta ulah loba-loba memeh subuh 40 antupan hudang subuhna kieu cenah mun jam 7 geus sia mah ulah wiridan model sia mah geus kos itu mah nanyakeun kumaha mun subuhna jam 7 teh izin-izin tawa inget ka dongeng di Imam Hanafi teh jelema waswas geus was-was teh cager-cager bebeja ka Imam Hanafi mama kula mah ieu waduh usoli teh jadi emang atuh kula asal usoli teh jadi was-was kumaha ieu carana ulah salat sia mah
cek Imam Hanafi kos itu kan kakarak aing mencari jawaban ulah salat. Kiai anu mamere cai, kiai anu mamere anu kiai wiridan dan sebagainya. Teu kudu salat sia mah geus beres bae. Nya ngalamun bae di hareupeun imah kieu. Lantaran terus jubal nu nanya geus rada sepi nanya deh kiai. Maksudnya kula ulah salat atuh kumaha ieu? Kula was-was ulah salat teu jadi-jadi kula mun salat zuhur asar karakter kitu. Geus ulah salat sia mah. Maksudnya ulah salat teh sia mah edan pan. Nu edan mah teu kudu salat cek Nawawi. Allah aya Allah neuleukeun sia make Allah Allahu Akbar sia mah edan bos itu. Geus teu kudu salat. Bo nyana di edan-edan. Geus aing mah kuali mah kan sekali jadi basa kali besi jurdu edan cek na. Kuali jadi bae wow, meweh waktu geus Allahu Akbar Allah. Jago Imam Nusena, Imam Hanafi mah. Batur teh geus teu kudu mah sia mah edan teu kudu salat. Selesai geus jawabanna. Jago saya Nawawi mah. Tamas saya Imam Hanafi mah. Eta mah kos kieu. Aya jelema nanya masalah lu teu dijawab ku Imam Hanafi mah. Masyaallah karim. Di Baghdad kuburanna. Masyaallah kula pernah zarah ka ditu ya Allah ya Rabbi dasat. Eta teh anu Syekh Nawawi. Imam Syafi'i zarah kadinya teu make kunut menghargai guru. Sebab Syekh Nawawi menyunahkeun kunut ari Imam Hanafi mah guru datun teu. Datang kadinya, tapi asal zarah kadinya naon nu dimaksud sok hasil maksud. Mantap Syekh Imam Syafi'i zarah kadinya teu make kunut. Geus aya kieu menghormati sebab eta Syekh Imam Hanafi mah teu maot. Nanya anu dijawab, nanya anu jawab, nanya aya jelema. Mama abdi, naon? Kumaha lamun aya jelema kula ieu misalna. Mandina ieu di kali silem. Da kuari deuk ngala wudu di jero. Ieu ngahareupna ka mana? Itu kan. Oh, itu pertanyaan di hadiran ku jelema oke teh jadi pertanyaan. Tah ngahareupna ka mana? Wuduna di jero cai. Ngahareupna ka mana? Ih, Bapak Nabi mah babari ulah mikiran ngahareup kiblat atawa naon manengan ge ngahareup ka baju sia bae. Besi ke baju sia hudang baju eueuh deui utan aton sia. Eta bisaan Imam Hanafi mah. Segala mikiran Ka'bah segala naon. Ge utan aton manengan eta deuleukeun baju sia. Ya oge. Imam Hanafi maksudna karakter ulama baheula tetep di samping mutuskeun masalah tapi bari lalaga. Humoris kabeh Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki supaya kaharti. Eta teh anu sok didongengkeun ku urang. Jelema dijawab baheula hayang korban dalapanan tapi hiji kebo. Pan ku kiai kabeh ge ditemeunangkeun 7, tetep nyana hayang dalapanan bae. Aing mah pokona hayang dalapan namanya anak aing cenah nu orok teu ka bawah, bisa sapihan. Terus nanya ka kiai anu tetep dae teu bisa. Aya deui nu kieu ngajawabna. Bu, lamun hayang dalapan geus bae nu 7-an tah kebo hiji meuli deui beli aja 1 kambing buat yang 1. Enggak bisa saya mah cek cenah teh pokoknya ya harus dibolehin dalapan. Bisa babara kiai. Datang ka Ki Wahab mah, aduh babari. Ada apa Mbak, Ibu? Ini saya mau korban. Terus mau korban cuman 8 orang pengen ini apa ke bos 1 aja bisa apa? Ya bisa aja. Kenapa susah-susah dah? Iki mantep ceknya nih. Saya udah tanya-tanya sama kiai yang lain nggak boleh. Ya kiainya aja itu mah. Kurang baca kitab. Gitu. Jadi boleh mana-mana orang-orangnya. Ini yang ini bapak ibu terus anak iya. Oh ini yang paling kecil ya. Yang paling kecil kan nggak bisa naik kebo. Iya harus ditunjang dia buat naiknya pakai kambing jadi enak ke situ. Iya. Cuma buat naik aja. Iyalah entar saya beli takkan ngelahen. Ada tak kiai jagonya sata. Nu sejel mah tadi kambing 1 marahnya nak. Tapi barang dibere buat naiknya kan ini masa sapihan nggak bisa. Masa naik sendiri dia? Oh iya dia pakai kambing itu buat naik aja. Tapi nggak kehartian gunyana kan.
syarat tadi Imam Hanafi lain lalagaan terus ulah mikiran Baitullah ulah mikiran Ka'bah nah hareup ka baju bae ke sia hudang eueuh deui tungtungna masa taranjang sia amankeun awak sorangan kan bisaan eta humoris masyaallah karim nah iyalah ahli-ahli Allah teh ya tenang Kangjeng Nabi gitu kan Kangjeng Nabi sahabat dek mawa barang bebe jaga Kangjeng Nabi Tuhan kula tuh coba bae coba pang ieukeun bang anaon keur nginjemkeun onta atau bere onta jang muat barang ieu oh aya anak onta cokot tuh ditu ih Tuhan caknya teh ngahina tanon kabeh gitu apa nih barang lo mamanya anak onta aja gitu coba cokot bae kana barang dicokotnya gede ontana gede sejarah teh Tuhan mencari sok lalaga abdi bae anak onta aja mah gede atuh emang iya anak gajah cakangnya atuh iya anak onta kan geus gede pan lalagaan tapi bener kan kos kitu nya geus seuri mah heueuh cakira Kangjeng Nabi kitu lalagaan sarua nah jadi kan teu kaku nu badak ge tah ieu kiai-kiai anu palinter ngajina tapi henteu humoris teu lalagaan eta kos kaditu jelema diputus ku nya bung malah senem cekeuna lah itu dari lalagaan wakosna abah tadi dia masyaallah waalaikumsalam enan sia kula ada korban tapi mbena leutik menang teh duh menang cek abah teh tuh masalah tuh kiai-kiai nu saja imah abah mah terang-terangan lain lah can cukup umur can cak nu saja lah ibu kana kos kitu teu naon kebel kene ieu ka bulan haji kan baheula masuk ditungkeun 15 poe kene gitu di 40 poe kene kebal kene ke sia boga bulan haji meuli nu gede abah teh jadi dua Bandung tuh nama nya kieu atuh babari Allah Masya Allah dan tungtung nampannya ge atuh rosa neangan duit deui jangan cukup umur nah eta babari apa meunang we teu meunangna meunang mbeleutik los ai geus bogana kos kitu deuk kuat tuh banyak dicaram-caram hah enggak cukup umur ulah temenan oh anu teu ngeudaheun dina dilarang lagi aing momal babe jadi kadinya nu meunang teu ngeunaheun bae kaki dam yatim mah leutik meunang batak mayak baheula di dieu oh nu leutik nu naon araya kabeh ngan dicirian gua bage kurang cukup umur nu ieu Masya Allah nah etalah bararisaan baheula Kangjeng Nabi tuh Kangjeng Nabi lalagaan jeung Siti Aisyah balap lumpat kan manja Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah nu menang Siti Aisyah uti dituna tapi sekali menang dua kali eleh Kangjeng Nabi pan bugaheun da Siti Aisyah waduh menang lain lalagaan si naon eta lalagaan waris eta garada oh urang mah teu bisa jeung pamajikan lalagaan kejam urang semua panglima i pamajikan teh deuleu urang teh sieun nya besi ditembak urang biasa wayah urang eleh-eleh wayah urang menang-menang kan ngeunaheun silih jangan ngeunaheun urang lamun kos kitu jeung pamajikan teh suatu waktu kan urang minta duit kanya nginjem duit tilok mayar ieu sebenarnya we mah kos kitu ieu disebut tolol teu disebut tolol rada mana radana atuh di salaki tapi lamun salaki nyokot hutang tapi itu mah di Lampung wa ilam yudamun teu kanyawan bawa ucing teh ieu lain ucing garong atuh pala teu katempuhan filosofi kita besar wallahu a'lam